Oh, alhamdulillah baraya-baraya regenerasi penerus teh tos aya ieu seueur ya tuh. Tuh. Anu ngasah wae aya tuh tinggal anu nyungkir aya tuh. Saya neraskeun wayang cepot. Karena seueur anu protes jantenna diulangi deui ngadamelna ieu. Pas ya kantun Kang Dian ya ngaraut Kang Dian lah. Ya. Di sana ya. Tak kabaraya-baraya anu diajar nu di mana wae pilih prayogi peso seket di dia di abah aya tukang ngasah asli ya. Di Cimalaka. Ka Abah Cecep pilih prayogi kai ya kangge sawayangan mangga sumping ka dieu ka saung. Kan upami ka Kang Dian mah kedah meserna 1 kubik paling saalit. Tagonian aya ning baraya tuh. Komplit di dia mah di Puri mah. Tuh. Oh. Saya saparantosna ngabakalan di dia pada botram sadayana tuh baraya. Bade ngiring tagonian heula mangga. Saya Kang Deni anu di Banjaran gitu. Ini serius. Nama Kang Epot. Saya Jaka di Bojong Soang menuju Ganabon. Gatot. Saya murang kali Kang Deni ya menuju ngechat. Wayangna kitu kan tuh monyet saurna teh cenah. Itu memoyokan kayana itu mah. Tuh Kang Riman ya tos kempal ya tuh. Kang Riman teh ya. Nu ngasah rawaseun di aya musik mah teh. Chat lagi dek, didoba sekali lagi dek. Sok nyangem ajakan sanes bari kieukeun wayangna.
Kang Deni. Kang Deni, mayun ka dia. Nyarios Kang Deni ajakan nu sanesna. Banget anu rada seni kami kamu mulai gaya Sunda kami namanya boleh sarung wae ka saung apa kancung si Calenggang. Tah kitu pangitnya baraya-baraya kopi hatur pangitnya kan sanesna pami bilih bade diajar ngaraot mangga katun sumping we ka di ka saung Abah di Puri Indahsari Desa Hegarmana Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Raya. Nah, itu pangitnya tutup heula we ka Abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.